As-sanatu tsaniyatu ari ieu eta taun anu kadua minal hijrati tina hijrah. Gozawatuha pirang-pirang peperanganana itu sanatu tsaniyah. Gozwatu Qainuqa perang Qainuqa. Hiji. Fisanati tsaniyati tetep dina taun anu kadua minal hijrati tina hijrah hadasat anyar datang atawa terjadi naon gozwatu Waddan perang Waddan wa Buatin jeung perang Buatin wa Usyairah jeung perang Usyairah wa Badril ula jeung perang Badar ula wa Qarqaratil Qadri jeung perang Qarqaratil Qadri. Walam yaqa jeung henteu tumiba atawa henteu terjadi perang fil jami'i dina sakabehna naon harbun campuhna perang. Wa fiha jeung eta tetep dina itu sanatu tsaniyah minal hijrah hadasa terjadi naon gozwatu Badrin perang Badar al-kubra anu gede. Tingali syarahna nomor hiji Waddanu. Ari nu dingaranan Waddan eta qaryatun hiji lembur baina Makkah anu aya di antara kota Mekkah jeung kota Madinah. Lamun ayeuna mah Waddan teh dingaranan ku Libya. Daerah Libya. Kharaja kaluar saha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha ka itu qaryah atawa Waddan wa ma'hu bari eta tetep sarta na Kangjeng Nabi situna ari mawa 60 naonana rajulan lalakina li'tiradi iri Quraisyin pikeun megat aleutan onta milikna urang Quraisy. Falam yalhaq tuluy teu manggihan Kangjeng Nabi ha kana itu iri Quraisyin teu papanggih teu patepung. 2 Buatin. Ari nu dingaranan ku Buat eta jabalun hiji gunung jihata Yanbu'a anu aya dina arah kota Yanbu'. Kharaja kaluar ilaiha ka itu Buat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu bari eta tetep sartana Kangjeng Nabi mi'ata raqibin ari aya 200 ahli kuda atawa penunggang kuda li'tiradi iri pikeun nyegat aleutan onta milik urang Quraisy. Falam yajid tuluy teu manggihan Nabi ha kana itu irun. 3 al-Usyairatu ari ngaran Usyairah eta wadin hiji jurang qaribun anu deukeut min Yanbu'a ti daerah Yanbu'. Kharaja kaluar ilaiha ka itu Usyairah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu bari eta tetep sartana Rasul mi'atani ari aya 200 wa khamsuna jeung 50 naonana raqiban ahli kudana li'tiradil iri pikeun megat aleutan onta milikna urang Quraisy akur eta ge. 4 Badrun. Ari ngaran Badrun eta maun hiji cai baina Makkah nu aya di antara na kota Mekkah wal Madinati jeung kota Madinah. Watu sama jeung dingaranan itu perang Badar Gozwata Safwana kana ngaran Gozwatu Safwan atawa perang Safwan. 5 Qarqaratul Qadri. Ari ngaran Qarqaratul Qadri eta maudiun hiji tempat qaribun anu deukeut minal Madinati ti kota Madinah.
Sambung matan wa qainuqain jeung perang Qainuqa wasawiqi jeung perang Sawiq. Tingali syarahna nomor hiji. As-sawiqu ari ngaran sawiq huwa eta ari itu sawiq eta an-na'imu kadaharan min dakikil khintati tina tipung gandrung wasyairi jeung kacang syair. Maksudna tipung kacang syair. Kharaja keluar sahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ghazwati kana ieu peperangan. Wa ma'ahu bari eta tetep sartana Kangjeng Nabi mi'ata raqibin ari aya 200 ahli kuda. Falamma sami'a mangka samangsa ngadenge saha al musyrikuna pirang-pirang golongan musyrikin bi khurujihi kana kaluarna Kangjeng Nabi harabu tah kalabur itu musyrikin wa kana jeung bukti ma'ahum eta tetep sarta na itu musyrikin naon sawikun sawik alqau anu ngaralungkeun itu musyrikin hu kana itu sawik wahum bari ari itu musyrikin eta haribuna anu kalalabur kabeh. Takhfifan kituna teh karena ngarah enteng li ahmalihim pikeun babawaanana itu musyrikin. Wasumiyat tuluy dingaranan naon al-ghazwatu eta perang bismihi ku ngaranna itu Sawik. Jadi peranganna teh dingaranan ku perang Sawik. Sambung mata nomor 2 wa qainuqaun jeung ari Qainuqa. Ya, naon ngaran Qainuqa teh? Eta kaumun hiji kaum min Yahudil Madinati ti golongan Yahudi urang Madinah. Azharu ngadalohirkeun itu kaum al-adawata kana permusuhan lil muslimina ka pirang-pirang umat Islam. Wa khanu jeung khianat itu kaum ma kana perkara eusina janji ahadu anu geus jaranji itu kaum ar-rasula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi netepan kana itu emma eusina janji teh. Tingali syarah nomor 2. Goza merangan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Qainuqain ka golongan Bani Qainuqa. Ba'da Ghazwati Badril Kubro dina sabada paragat perang Badar Kubro di annahum karena sanyana itu Bani Qainuqa eta khonu geus khianat itu Bani Qainuqa ma kana janji ahadu anu geus jaranji itu Bani Qainuqa al muslimina ka pirang-pirang umat Islam alaihi netepan kana itu emma. Wantahaku jeung ngalanggar itu Bani Qainuqa hurmata sayyidin kana kasucianana dunungan minal ansori ti golongan ansor. Fa'anzala teras ngalungsurkeun saha Allahu Gusti Allah wa imma kana ayat wa imma takhafanna jeung bohnaha sieun nyaan anjeun min qaumin ti hiji kaum khianatan kana khianat atawa cidra fambid mangka kudu masrahkeun anjeun atawa kudu ngabalikeun anjeun kana itu janji ilaihim ka itu kaum ala sawain netepan kalawan akur. Innallaha saestuna Gusti Allah eta la yuhibbu teu mika cinta Allah al khainina ka pirang-pirang jalma anu khianat kabeh. Fajama'a teras ngumpulkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'asaahum ka pirang-pirang huluna itu Bani Qainuqa maksudna ka pirang-pirang pamimpinna itu Bani Qainuqa wa hadzara jeung memberikan peringatan Nabi hum ka itu ru'asa
aqibatal baghi kana balukarna lacut. Faraddu tuluy nolak itu Bani Qainuqa roddan qabihan kalawan panolak anu kacida gorengna. Fa anzala teras ngalungsurkeun sa Allah Gusti Allah kana ayat qul lil ladzina kafaru. Tanu tadi ayat wa imma takhafanna surah Al-Anfal ayat 58. Nu ayeuna qul lil ladzina kafaru satuglabuna. Eta mah surah Ali Imran ayat 12 nepikeun ka ayat 13. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasaha lilladzina kasakabeh jalma kafaru anu kalufur itu ladzina bejakeun kana lafad satuglabuna wa tuhsyaruna. Satuglabuna bakal dielehkeun maraneh kabeh, wa tuhsyaruna jeung bakal dikumpulkeun maraneh kabeh ila jahannama diasupkeun kana neraka jahannam. Wa bi'sa jeung duh pohara gorengna itu jahannam. Lain kitu wa bi'sa jeung duh pohara gorengna naon almihadu ari lain kitu wa bi'sa jeung duh pohara gorengna itu jahannam almihadu ari tempat pangbalikan. Qad kana nyata geus bukti lakum eta tetep pikeun anjeun naon ayatun ciri fi fi'ataini dina dua golongan iltaqota anu papanggih itu fi'atain maksudna dua musuh anu rek perang papanggih di medan perang. Fi'atun ari sagolongan eta tuqatilu perang itu fi'atun fi sabilillahi di jalan Allah ngabela agama Allah. Wa ukhra jeung ari anu sejena eta kafiratun jalma kafir yarawna narempo itu kafir hum ka itu muslimin mislaihim kana dua pantarna itu kafir ra'yal aini kalawan panempo na panon. Maksudna ketika kafir berhadapan jeung umat Islam ku Allah dijadikeun bilangan umat Islam seolah-olah dua kali lipat bilangan jalma-jalma kafir cek panempo maranehanana urang kafir. Wallahu jeung ari Allah eta yu'ayyidu anu nguatan Allah binasrihi kalawan pitulungna Allah kasaha man ka jalma yasha'u anu ngersakeun Allah ka itu man. Inna fi dzalika saestuna eta tetep dina itu kajadian la'ibratan yakin ari aya pitutur liulil absari pikeun jalma-jalma anu ngagaduhan pangwaspada ati. Wa adharo jeung ngadohirkeun saha ba'dul munafiqina sawarena jalma-jalma munafik alwilaa kana nyaahan atawa kana milih pamimpin lil yahudi pikeun golongan Yahudi. Wa qala jeung ngucap saha raisuhum pamimpinna itu munafikin Abdullah bin Ubay tegasna Abdullah bin Ubay bin Salul ngucap kana lafad inni rajulun akhsyad dairah inni saestuna qaula eta rajulun hiji lalaki akhsya anu sieun qaula dairata kana bahaya. Fa'anzala teras ngalungsurkeun sa Allah Gusti Allah kana ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya al-ayah surah Al-Maidah ayat 51 nepikeun ka ayat 52. Ya ayyuhalladzina amanu hey eling-eling sakabeh jalma-jalma anu ariman itu ladina la tattakhidu ulah rek ngajaradikeun maraneh kabeh al yahuda ka golongan Yahudi wan nasara jeung ka golongan Nasrani ngajadikeun kana naon aulia kana pirang-pirang pamimpin ba'duhum anu ari sawarehna itu Yahudi jeung Nasrani eta aulia ba'dun
milih pamimpin atawa jadi pamimpin pikeun sawarehna deui. Waman jeung sajalma na yatawalla anu milih pamimpin itu siman hum ka itu Yahudi Nasrani minkum ti aranjeun kabeh fa innahu ta eta ari sanyana itu siman eta minhum tetep ti sawarehna golongan itu Yahudi jeung Nasrani. Jalma anu milih Yahudi jeung Nasrani dijadikeun pamimpin pikeun manehanana umat Islam eta jalma diasupkeun kana golongan itu Yahudi jeung Nasrani. Innallaha saestuna Gusti Allah eta la yahdi moal mere pituduh Allah al-qauma ka kaum-kaum adz-zalimina anu zalim kabeh. Fataro tuluy ningali anjeun Muhammad saur Allah alladzina kajalma-jalma fi qulubihim anu eta tetep dina pirang-pirang hatena itu ladina maradun ari aya panyakit, maksudna eusi ladina dinya teh jalma-jalma munafik. Yusari'una gagancangan itu ladina munafik fihim ngadeuketan itu Yahudi jeung Nasrani. Yaquluna ngarucap itu jalma-jalma munafik ladina teh kana lafad nakhsha sieun kami sararea antusiba kana yen keuna na ka kami sararea naon dairatun panca bahaya fa'asa muga-muga saha Allah Gusti Allah eta ayatia yen ngadatangkeun Allah atawa masihkeun Allah bil fathi kana kamenangan au amrin atawa ngadatangkeun kana hiji urusan min indihi ti sandingeun Allah fayusbihu tuluy jaradi itu jalma-jalma munafik alama netepan kana perkara asarru anu geus nyarumputkeun itu munafik fi anfusihim dina hatena itu munafik nadimina eta jadi jalma-jalma anu nalangsa kabeh. Sambung matan 3 fahasoro tuluy ngepung hum ka itu Bani Qainuqa saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa asyarata dina salila 15 naonana lailatan peutinganana ila an a'jaza nepikeun ka yen ngapeskeun Nabi hum ka itu Bani Qainuqa wa adkhala jeung ngasupkeun Nabi fi qulubihim kana hatena itu Bani Qainuqa ngasupkeun ar-ru'ba kana kasieun fatalabu tuluy nyaruprih itu Bani Qainuqa minhu ti Kangjeng Nabi ayat ruka kana yen ninggalkeun Nabi hum ka itu Bani Qainuqa wa yakhuda jeung pek nyandak Nabi amwalahum kana pirang-pirang harta bandana itu Bani Qainuqa. Faqabila telas nampi Nabi narima watoroda jeung ngusir Nabi hum ka itu Bani Qainuqa minal madinati ti kota Madinah ma'anisa ihim sarta pirang-pirang awewe na itu Bani Qainuqa. Wa akhoda jeung nyarandak atawa nyarokot saha al muslimuna pirang-pirang jalma muslim amwalahum kana pirang-pirang harta banda na itu Bani Qainuqa wa husunahum jeung kana pirang-pirang benteng atawa tembok na itu Bani Qainuqa walam tamdi jeung teu ngaliwat naon sanatun sataun hatta matu sehingga yen paraeh itu Bani Qainuqa kulluhum tegasna sakabehna itu Bani Qainuqa.